Tah. Ayeuna ka Pak Koko deui nya ti Pak RW atos. Pami Pak Camat ninggalin tuh. Bu Camat, Kuningan. Pak Wali. Tah Pak Wali teh acan, Pak Wali. Cobi toel Pak Wali. Pak Walinya. Iya kesenian urang. Asetnya Pak Walinya. Pamitu ku wali kota Bandung kayak ku abi wali kota Majene. Sareng Mamuju. Nah Pak Koko, tadi sonuka unggal dina Google yang Bangkong Reang mah kesenian anu asalna tina geus waktos di sawah teh. Mohon leres pisan. Kunaon dugi ka aya keneh kesenian ieu ayeuna. Janten kieu ka sawah tanapi. Janten kieu kan. Tos robih teh pan nama sawah. Ari kapungkur makan aya sawah. Mijen mohon. Mohon ayeuna mah kan ti Bandung teh nya ti Blok Pareman tos teh aya sawah. Nya gentosna ku bumi ayeuna mah janten perumahan, apartemen oge aya. Janten nineung. Tah abdi teh kagugah deui kapungkur, sepuh kapungkur nya ngadamel ieu Bangkong Reak nya ku abdi dikembangkeun ugi ka kiwari. Didamelkeun alat musik. Aya kapungkur mah kanggo ngagebahan hama di sawah. Tiasa mudah-mudahan ya mudah-mudahan enak ge hama kota tiasa ka gebah gitu kan. Mudah-mudahan. Tah terus naon anu disebat dupi nu disebat kasenian Bangkong Reang teh naon cing guar. Sakedeuk we. Panjang teuing dugi wenginya panjang. Mohon mangga. Pami disebat kesenian Bangkong Reang teh seni buhun anu kapungkur kan, kapungkur. Tadi damelkeun teh tinu awi, janten disebatna reang teh ku mukulna ku seueur jalmi. Ieu nya. Mohon tah upami hiji mah teh kasebat reang. Reang teh ku seueurna rampak teh rampak. Mohon. Oh janten reang ieu teh nya. Janten reang, benten-benten suarana. Sanes siritakol. Sanes siritakol. Tah upami perkawis ieu Sri Tunggal. Sigana mah rada jero ieu, rada nyumur. Hartosna teh naon? Sri Tunggal bahasa Sundana. Sri teh sarua Kang sama. Sri teh janten Dewi Sri. Sanes. Sarepo haci. Janten sok sanaos rupina bentukna benten teu disamakeun, disatukeun. Janten tunggal. Oh. Janten ngahiji Sri Tunggal antawis Bangkong Reangna, Celempung, Kenang, segala macam ku abdi tadi beungkeutkeun dihijikeun. Sri Tunggal. Bineka Tunggal Ika ngan tunggal teh kana awi ieu. Mohon kitu. Bineka Tunggal Ika sanes Bineka Tunggal Teungeul. Sanes. Sri Tunggal sanes Sri Tunggal Teungeul. Lamun Sri Tunggal Teungeul ngaranna galak. Nah, pami saha anu masihan nami Sri Tunggal ieu? Ti sepuh atau napi aya nu harewos gitu. Ti sepuh kapungkur. Ieu neraskeun tapak lacak sepuh kapungkur. Oh tos aya ti kapungkur. Tos aya ti kapungkur. Cuman kapungkur mah Kang sanes alat Bangkong Reang ieu kapungkur mah tinu reog. Kapungkur mah tinu reog. Mohon sepuh teh. Kala tinu reog aya Bangkong Reangan. Mohon. Mung dipisahkeun dan Nah, janten aya mah kumargi pami nganggo sareng reog makan seueur teuing ku ieu ge tos seueur Kang hampir 18 jalmi ieu teh. 18. Kayak urang daftarkeun ka Pak Umuh Persib atuh. Tiasa. Insyaallah Pak Umuhnya. Iya. Seniman teh main bola teh kudu aya senina. Ieu mah tos senina tos kakuasai tinggal main balna. Hijikeun. Tras ngawitan kesenian Bangkong Reang Sri Tunggal teh ti wewengkon Pareman atawa napi ti mana eta? Ai numut carios sepuh kapungkur sih Kang. Yen kesenian Bangkong Reang teh aya nu nyebatkeun ti Ciwidey. Aya nu nyebatkeun di Cianjur. Sepuh kapungkur. Ciwidey sareng Cianjur. Mohon. Kinten-kinten iraha eta tah zaman di Ciwidey Cianjur teh. Upami Ciwidey Cianjur mah saur sepuh kapungkur tahun 1858-an kan. 1858. 58. Janten upami nu bade nyuksruk kesenian Bangkong Reang teh tiasa ka bapak heula apa kok heula pengen kayak di pami di Ciwideyna masih aya keneh teu? Di Ciwidey karecan aya Ciwidey Cianjur aya cuman aya namanya sami tos di kabarasikeun sareng alat
anu sanesna teu aya Kan perkembangan. aya akademisinya anu nalungtik kan tiasa pengintennya gerbang nama ngawitanana kapakokoh heula penginten di kamana soalnya biasa namanya akademisme pan geuningan wis kudu aya diliterasikeun dibukukeun cenah ari kolot urang baheula mah da tinu teh ya non oral history teh ya lisan ku non ngadongeng we tara di aya nu ditulis eta ge ngan teu loba kumaha nya teu loba. ya kunaon teu ditulis deh WhatsApp baheula mah ayeuna mah aya WhatsApp grup WhatsApp paresea deui tak tong paresea we berkesenian urang mah nya terus tak katos ngulem ti Bangkong Reang ti daerah sanes kaya kolaborasi sesarengan teh acan ieu pami tadi Ciwidey dikolaborasikeun itu sesarengan Cianjur kantos teh acan Alhamdulillah simkuring mah teu acan dikolaborasikeun sareng musik anu sanes. Bangkong Reang teh maksudnya sareng Bangkong Reang anu aya di Ciwidey misalnya anu Teu acan Cianjur Cianjur. teu acan kantos Teu acan kantos. Mang, naon ieu teh pertarosan. so Tadi kan aya penca apa nya? Mohon. Aya penca latihan penca gitu. Tah teu nyobian dikolaborasikeun sareng penca. Misalkan sareng gerak pencana ku Tiasa. biasanya biasa dianggo padunggung Biasa. biasa lima kangge pencat biasa aerobik ge ibu-ibu Jumba bisa. Aya instruktur jumba di dia pada mah. nya kenging teh pami kitu pami ngasih pingin rusak tetekon Nya kengeng wae. ngegelan zaman teh nya Mohon dengan ngegelan zaman. man kudu ronggongan beureun tong ningali nu juma atuh mah fokus mah konsen ronggongan tah upami kasenian Bangkong Reang ieu aya tetekon sareng pakemna teh Kang Aya Kang. kumaha cing tetekon Janten istilah nama kada upami dina acara mukulna kada sarara. oh diharapkeunna tina pas Mukul, praktek mohon mukulna praktek nya. mukulna. Aya tata carana Janten kedah benten antara anu alit, anu ageng aya kahiji, aya kadua, aya katilu gitu. Cara Kahiji, mukulna. kadua, katilu. katilu tapi lain nyanung ade itu we nyanung cenah kahiji kadua katilu teh mainkeun ieu mainkeun Bangkong Reang ayanya eta teh Mohon aya tetekonna pakemna filosofina rupi filosofina teh kumaha ai filosofi namanya istilah namanya ngaguar di anu kapungkur sapertos Bangkong Reang ieu sangkan anak-anak muda ayeuna lah resep kena Karena seni seni sorangan. Sunda ieu kena seni sorangan. karena pami kita kedah ku awi naon wae Ieu awi wulung ieu. pami nu sanes ku hawur kitu ku Upami gombong mah Kana anu leutik. dilebetkeunna kanu celempungna. jambungna pami awi tali Awi tali moal tiasa. naon di teh awi teh diseueur pan di urang Seueur rupina awi cuman kalau neng teras upami non kayak suling teh awi non teh Tamiang. tamiang ku tamiang tamiang moal Aliteuing. tiasa cuma tipis Tipis. soalnya tipis. ieu nya nu paling ieu Mohon wulungnya. paling sae paling saya ku awi wulung awi wulung wulung. mudah-mudahan pokoknya mah tong aya produk Cinana bisi plastik made in Cina plastik ya ya orang Pak jadi kieu da bangsa urang masuk lebay ari geus batur di aku cenah urang anu Oh, diparenkeun hanteu geus anu mainkeunana ditaranggap hanteu sok atuh tanggap lain orkes tunggal wae nya Organ tunggal. organ tunggal Limaan. ongkoh tunggal tapi limaan tadi mah Sri tunggal oh eta ge organ tunggal teh berbeda-beda organnya tetapi tunggal juga ya eta eta Janten ngahiji, janten sabeungkeutan. sabeungkeut buat inspirasi nanti dia organ tunggal teh Sri tunggal pengen Hela mang aya nu disebut Bangkong Reang teh alatna teh ieu atau kumaha? iya iya Mohon ieu Ieu nya. disebut alat Bangkong Reangna mah. oh iya kade dan hayo hijin sulu Yo, jin pager tapi iya mah bisa dimanfaatkeun Tiasa dimanfaatkeun. anu di bumina di pagar ngangge pagar awi heug awi wulung geus lila nya daripada ieu di romak gitu di ku ieu we pake berkesenian jika baru dak soreang aya karinding na awi urut naon namina teh recycle ya ayeuna ka Pagugun ya Pagugun Pak RW aya syaratna teu Kang pemikang ge mainkeun ieu kasenian Bangkong Reang teh
syarat-syaratna. Bisa seperti sudah mutih heula. Di urang mah mutih heula, aya nu spiritualna meureun aya ritual, aya nu ngadamel nya nu nyajeun heula misalna. Aya nu kedah bisi bata abdas saya eta tapi kumaha. Maksudnya diajar kumaha? Mohon yang diajari ieu teh. Diajar mah bebas teh kedah. Teh syaratna naon? Teu aya syarat. Penting mah paniatannya. Nu penting mah niat hoyong. Niat hoyong yang kedua hirup Tos keneh. hoyong prak. Kahiji hirup keneh. Kaduan aya niat, katilu aya kadaek prak-prakan. Eta. Ayeuna aya niat gak menulis paeh mah. bisa Ada syarat aya bernapas, berniat dan berprak-prakan. Ya, nya sok atuh da moal aja kejadian. Sok dirinya. Hayu sare wae. Juga iya nya mangga ieu cumangalan kabeh. Da saya mah pengangguran cenah. Tapi ngadah katingali ku batur sibuk neangan kegiatan we naon? Nggak kegiatan sibuk sare we da kegiatan. Ade pisan. Kegiatan ge da sare ge. Pami tebut kedah anu batal abdas, nya teu kedah abdas, kedah niatnya. Eta mah nu hayang puasa atuh mah manehnya. Anu hayang nya eta mah nyajeun mah wih di kasewang-sewang. Pribadina masing-masing. Tah sabaraha sabaraha urang pami jumlah kasenian bangkong pembangkong reang pami nurutkeun ieu numutkeun pakemna. Kedah 8, kedah 11 gitu pakemna teh bebas. Bebas supaya ngitung 100 urang pengintinya dari heureun atuh. Pami seueur ngalangkung reangna teh langkung. Pami 100 jalmi pan di dieu mah eung atuh. Di dieu mah kada di lapangan. Kakang Emil tanya di gedung sate. Di gedung sate. Ka Pak Gubernur, Kakang Emil sok tanggap bangkong reang, cing reang di gedung sate. Bandung Reang jadi. Bandung Reang. Perkawis itu ieu nama waraga dan itu ieu nama kedah dan cek nuhun. Da kan nya masyarakat, pejabat, mari kita melestarikan hayu urang ngamumule teh senimanan mah parantos prak-prakan masyarakatku apresiasina atuh jeung transferna. Pamarentah ge amplopna, pamarentah ku regulasina. Misalna di hotel-hotel, di urang teh di gedung-gedung, di mall-mall naon atuh sok diprakeun. Ieuna teu di naon namina teh? Teu diangkat di PNS ge teu naon, deui ge tos PNS, pegawai negeri seniman. Raras. Ya ieu maka Ibu Kenny di Sparbud. Ka Pak Oded, Mang Oded wali kota. Kelas Pak Gubernur oge Kang Emil sok mangga ieu seniman namanya siapnya. Siap. Der. Pokoknya mah tapi tong hilap amplop. Transfer. Dia tanggap gak ada tidak amplopan mah karunya. Berat. Kudu nya di dapur teh. Di curhat. Iya, bebas teh. Bebas. Pada 100 orang tiasa engkah di lapangan. Antong 1000 jelema teh heureun. Tah, upami nu ngawitan latihan bangkong reang sapertos kumaha eta metodena? Ngawitan latihan teh. Metode pengenalanana gitu. Pengenalanna carana mah awalna mah dina bangkong heula. Cina ieu heula. Dina bangkong heula. Terus di dieu nembe ka ditu. terus lancar ini nembe ka nu sanes-sanesna. Tapi kan tiasa panginten perjalmi nya. Perjalmi. Anu panceng cing fokus gitu. Gitu raras. Itu bisa cerita gini yang mana tuh? Bisa action, bisa aya hypercan atau apa gitu. Ini saya tadi di aya di dia kan. Tiasa wae penting bebas. Tapi jana di konsep di Korea nu barota kungkul teh mana teh kitu sakudu istirahat ya gitu. Aduh ulah kata ulah tulitan. Eta antik oge sih. Tah Mang Jujun. Ya geus hurung can nya. Tah. Oh deui abi ieu. Mikna ya hurung. Hurung. Tah ka dieu Mang Jujun. Ya hurung teh. Hurung. Oh, abi ge hurung da apal. Sok. Ani pahlawan. Pahlawan Gusti ya Allah ya Rabbi. Pak. Punten. Mangga. Punten Pak RW aduh. Jujun. Punten. Mangga. Da aya naon lah. Upami
Iya kopi di mana Mang Jun? Iya kopi di ditu di kantin. Oh di kantin. Iya nak tuh iya. Atah iya nya. Kieu. Cok bis ya. Iya tah sok mangga. Iya kopina. Tapi milih teu ieu mah tong waka dituang selebar nya. Ini keur urang-urang we. Kage properti Ya. Sok mangga. Da PRW Mangga, tara mangga. kana kieu mah nya apa nya? Mang Jun. Meni asalam ih. Ulah. Mang Jujun meni asalamnya. Apaan melak heula. Asalam apa itu asalam? Asalam kan? Asalami. Nya apaan melak heula. Oh, Teu dadakan ieu mah. melak langsung. Melak langsung dipanen. Diical we. Pasirkeun kana ieu. Tah Mang Jun ayeuna mah tadi teh cedeum. Di luar teh cedeum. Dedeum. Bisinya bisi hujan itu kolornya apa kolor? Da Kolor. papoyan pangajahitankeun. Sugan teh nu abi baru dipake. Sugan teh Nya siap. Abi keluar deui. Iya teluak ieu. itu tuh baru itu papoyan tuh. Siap. Di deket kabel we pohonna mah di latehnya. Mun PRW ieu mangga. Mangga. Dan abi mah pokoknya mah kolor teh bener pas bujurna bolong. Siap. Ya, Mang Jun. Don, Mang Jun. Siap. Someone like you pokoknya Mang Jun lah. Tah Pak RW terus anu kumaha ieu anu disebat waditra non Bangkong Reang teh ieu pangintennya Bangkong Reang nama. Pami waditra nu sanesna ieu sebatan naon tah? Celempung pintennya. Celempung renteng. Celempung renteng. Celempung renteng pami ieu Kendang celempung. kendang celempung pami pada itu Mun nu palih itu kendang Palih itu kendang celempung. kendang celempung Itu renteng. Renteng. Tahu pami anu ieu kohkol koko renteng. renteng kendang renteng Kendang celempung. kendang celempung Celempung renteng. celempung renteng Kohkol renteng. koko renteng pami ieu Pami ieu celempung tunggal. Celempung tunggal terus kang nganggo ieu oge temi kendang mainnya Mohon Lengkap. pelengkap pamirig. aya di nu sanesna teh Torom. Tarompet aya Oh, tarompet tarompet. sareng kecrek batok aya oh pami di Kirangan oge tiasa di Kirangan tiasa ditambihan tamihan naon Atos mun gitu sakieu. naon Paling bangkong. upami paling bangkong deui upami hoyong seueur mah. bangkong deui oh Mohon. ieu mah perkusi pungkul teh nya emangnya per kala tapi ieu mah asa mirip-mirip ieu ya kunclung soalnya di dieu nya Mohon di kiri. ada mirip-mirip terus ayeuna ka Pak Koko deui lah parantos mintonkeun di mana we kasenian Sri Tunggal teh Bangkong Reang Alhamdulillah. Tidak acara naon. Mohon tinu acara sapertos syukuran hajatan anu nikahan terus anu sepitan aya cenah tapi pan sanes spesialis hajat sanes. pami ditangkap di mana di mana Mohon keresannya. naon wae nu meriugikeun misalkeun di mana wae siap. Hajat lemur kantos tuh. Kantos Hajat hajat lemur. lemur nuju di Padepokan Haur Wulung. hajat timur Mohon di Padepokan Haur Wulung. pami hajat nu nyepitan ge pengintennya Mohon nyepitan nikahan. nikahan Mohon. siseueurna di dinya namanya Mohon dinya. seseueurna. Di mana? Di Pendopo insyaallah. Insyaallah rutin, urang Pak. rojong kedah rutin. Kersa pami di Pendopo. Siap. Siap. Tah, wali kersanya ieu semingguan kan malam minggu latihan mingguna lah pengintennya dengan malam Senin. Taras kantos ngalaman aya personil anu kasurupan teh acan pami ieu nuju Ya, ya. Alhamdulillah Ayahnya. teu aya teu aya. kita anu kasurupan teh nu can Teu nyurup. Teu nyurup, teu nyurup. teu nyurup nu can eling ka dirina eling gandustina. Kade. Biasa namanya nu kasurupan teh maung. Kayak mah kucing anggora. Jadi lucu, cenah. Lucu daripada nya kareueung sok. Neng anu kasurupan kucing anggora pasti diusapannya. Beres teu? Aduh si Neng kade ah. Kade bisa kasurupan. Penonton sok anu kasurupan tara. Kaya. Tah upami penonton mah kadang upami aya Seperti nyuhunkeun tidak lagu-lagu Seperti tertentu. Lagu-lagu Mohon nacing, lagu aya lagu buhun, pan aya lagu pengen Anu buhun sok ieu. mohon kadang tinu lagu-lagu sapertos Bang Hideung kadang penonton aya anu Bang Bung Hideung. mohon Pan tapi nu kasurupan mah didugem ge loba. Iya, tapi teu areling eta teh. Kikituan ge. tapi henteu sadayana kadang Lagi sebagian kasurupan. gitu. Ngan meureunnya pami dipertunjukan ieu menu kasintreuk alam rasana teh kageuing teh geuing alam pikiran kitu mah waekeun alam rasana kieu we Aya nu larut teh. padahal kerupuk sapotong kieu ulah mang ulahnya kade
Tekenging narkoba, nari komisi loba. Jangan. Saya tikwe orang motong serakah. Naon ditegun naon? Oh, tegun ke jalan. Tah ieu non anggean sareng aksesorisnya kedah kieu tanapi ngadamel kayak minton teh khusus gitu. Mohon Aya ya seragam. khusus kanggo acara-acara upami misalkan sepertos kieu upami hajatan oge sami kieu kostumna mohon kostum Personil sadayananya. mohon Ieu teh naon wae tah? ieu teh sepertos ieu bahar Baharna teh ieu di damelna tinu palem ieu produksinya orang Bangkong Reang oge Orang ieu Bangkong Reang. mohon aya anu ngadamelna eta geurang siki naon paling itu? teh upami ieu mah siki burayot disebatna teh Burayot teh kadele. Aya Sanes. di eta teh ti Kedung Ora ti Garut. Bahar upami ieu tinu awi tuh Cino Awi. Kade neng di kos kaki ku Awi teh. Bisi custom Awi teh. Tapi seragam mah kieu penginnya aya di bordel gitu. Berem koneng bodas sideung. Etanya ieu. Teu simbol hungkul. Pengrajina aya oge jadi tuh. Pengrajinnya aya, sepertos celempungna Bangkong Reangna aya. Pokokna mah ti Waditra dugi ka raksukan, Mohon. aksesoris sadayana Aya. made in Warlock poin itu. Mohon. Memberdayakan warga lokal teh. Mohon. Anu ngajari teh ditu. Mohon aya. Itu komplit. Aya bahan-bahanna kumaha dipelak Pak. Maksudna Malaknya kanggo lira. stok misalkan, melak itu awina. Ai bahan-bahanna ieu teh ngagaleuh, Kang. Da di teu abdi mah kitu tos teh aya. Ngagaleuh teh ka Tasik gitu. Upami prayogi ieu teh nya nyirian heula, Kang. Milih misalkan teh anu tos kolot lah istilahna mah. Janten teu sagawayah dipotong, kadang ngantosan heula kolot mohon ti Tasik kadang kan kapal ti Teuleum teh geuningan. Titanic. Oh, Titanic. ti Tasik kadang ti Sumedang. Di mana we Mohon. anu kinten kualitas unggulan teh nya. Mohon. Upami di Kodia Bandung aya teh Kebon Awi. Terus teh aya tuh kan aya nama Kodia Awi Bandung. sih kan nama saya pemedi budidayakeun nya. Budidayakeun. Budidayakeun melak awi gitu. Tong Karena ieu nya. komunitas awi itu. Oh. Nyatunya mudah-mudahannya kayak doakeun we imah ku barudaknya. Sim kuring teh aya maksad dan teh kekempal itu teh lumayan lah. Aya maksad bade ngagaleuh eta alun-alun. Oh. Mudah-mudahan cing aya milikna nya ieu mah. Tapi doana we. Mohon amin. Pami ka pemilik mah tuh da kang saha deui panginten da kang batur. Panggil urang. Nya urang pelakan awi eta maksud teh. Atuh BIP urang beuli runtuhkeun. Bon awi kan resep. Jangan kebon awi. Pelakan jeung jurigna deui nya teh. Ya jurigna jeung wahanganana. Tah geuningannya kitu naon namanya teh? Kan anu mirip ieu. Tah ieu tiasa mirip lagu naon we? Bebas. Ieu bebas laguna. Aya karyanya Lira aya henteu. Kanggo maksudna kanggo nyarira. Henteu karya lagunya Lira. Oh aya Ciptaan. Kidung Bangkong Reang. Kidung Mangolea bade mirip lagu naon we? Tiasa. Bade Sundana tiasa. bade pop Tiasa kadang kemudian tiasa. bade anu arayeuna teh naon musik enak teh nu usum teh. Enon? IDM. Enak lu anak EDM banget. Oh. EDM ieu lain naon eta teh? K-pop. Oh. K-pop. K-pop. Korea. Korea pop teh naon? Kamari teh berame teh? BTS. Rame di Twitter. Oh, naon di BTS teh. Edan juga lagi. Biasa pokoknya kan Tiasa. kan di Korea aya K-pop, kayak di Bandung aya B-pop. Bandung pop. Kudu kari ya musikna kudu non ngajomantara. Kudu kamana oge ngabuana lain ngan kitu-kitu wae. Tahnya aya namanya anu parantos diunggalkeun ku Pak ahli, ku ahlina ieu ku Pak Koko sareng Pak RW ngeunaan Bangkong Reang Sri Tunggal teh tingawitan pakemna terus non di mirik rupa-rupi tembang genre musik nu lain teh anu sanesna tiasa pengennya naon supados genre sareng teu penasaran urang buktoskeun wae ku jalan dipintonkeun di segmen salajengna
kumaha sapogodos para wargi ngarumus upami teu sapogodos kedah sapogodos dasar kuring mah egoisnya ulah ka mamana heula wargi ngarumus istirahat 5 menit dasim kuring ge halap-hap ieu teh hanaang hayang ngopi gitunya ngopi dud teh ngopi sareng udud gitu patepang deui di segmen mintonkeun nya sakitu heula mangga cag. Perak panggung gerak adalah tempat kita insan dunia. Ekspresikan diri mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari. Layar perak panggung gerak adalah tempat kita insan dunia. See